Lamun anjeun hoyong timu nalar hiji kan ilmu, 5 syarat anu tangtu pek amalkeun tiap waktu. Tahajud nomor kahiji, dawam dina tiap wengi, bari nuhunkeun ka Gusti, maham ilmu sing babari. Dawam wudu kaduana, suci diri jeung atina, jalma nu dawam wuduna ilmu gampang diapalna. Tilu sieun ku Allahna, dosa dijauhanana, ngaraksa gerak-gerikna, kumaha bae tingkahna. 4 kadaharanana, anu halal tur saena, sangkang kuat ibadahna, bari teuas hatena. Nyusur anu kalimana, atawa nyikat gigina, dina waktu nu tangtuna, meh lancar muzakarahna. Eta nu 5 perkara, asalkeun dawam anjeunna, bakal babari ngapalna, tere asup talaran.